Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang barudak? Tepang deui sareng Ibu Laili dina pangajaran basa Sunda. Dina poe ieu nu rek dipedar nyaeta ngeunaan kecap rajekan wireka jeung kalimah pananya. Barudak, naon ari kecap rajekan wireka teh? Kecap rajekan wireka nyaeta kecap rajekan nu disebutkeun 2 kali wangun asalna sarta salah sahiji kecap robah sorana. Jadi kecap rajekan wireka yaitu kata ulang yang disebutkan 2 kali bentuk asalnya dan salah satu katanya berubah suaranya atau huruf vokalnya. Contoh kecap rajekan wireka nyaeta kecap pindah jadi pundah pindah. Kecap pindah huruf vokal I rubah jadi U jadi pundah pindah. Contoh nu sejenna nyaeta kecap coret jadi curat coret. Kecap balik jadi bulak balik. Naon ari kecap seuri? Ari kecap seuri jadi sura seuri. Kecap cokot jadi cukat cokot. Kecap tulis jadi tulas tulis. Jeung kecap tajong jadi tujang tajong. Tah, eta teh mangrupakeun contoh-contoh kecap rajekan wireka. Barudak, kecap rajekan wireka bisa dilarapkeun dina kalimah. Contona hiji ulah sok curat coret dina tembok. Contoh nu kadua ulah sok cukat cokot barang batur. Contoh nu katilu budak teh ti tadi ngan bulak balik we eueuh kacapena. Tah dina eta kalimah aya kecap curat coret, cukat cokot jeung bulak balik nu mangrupakeun contoh kecap rajekan wireka nu dilarapkeun dina kalimah. Barudak, ayeuna urang pedar ngeunaan kalimah pananya. Naon ari kalimah pananya teh? Kalimah pananya nyaeta kalimah anu dipake pikeun nanyakeun hal-hal nu butuh jawaban tinu ditanya. Jadi kalimah pananya yaitu kalimat yang digunakan untuk menanyakan hal-hal yang membutuhkan jawaban dari yang ditanya. Lamun nuliskeun kalimah pananya biasana ditungtungan ku tanda tanya. Contoh kalimah pananya. Saha nu keur diajar maca teh? Di mana ari imah ceuimas teh? Naon nu keur dibaca ku Neng Desi teh? Nah, budak teh sura seuri wae ti tadi. Tah,
Eta teh mangrupakeun contoh-contoh kalimah pananya. Dina eta kalimah aya kecap saha, di mana, naon, naha. Eta teh mangrupakeun kalimah atanapi kecap pananya. Barudak musak itu nu dipedar dina poe ieu. Pamugi aya mangfaatna keur urang sadaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.